Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahrumu maka haram naon an-nadru ningalina. Fayahrumu maka haram naon an-nadru ningalina ilama baina. Ilama kana perkara baina suratiha anu aya di antara bujalna bojo. Fayahrumu maka haram naon an-nadru ningali na ilama kana perkara baina suratiha anu aya dina antara bujalna bojo warukbatiha jeung tuurna bojo. Warukbatiha jeung tuurna bojo duna goirihi henteu lian perkara. Duna goirihi henteu lian perkara. Kal maharimi seperti pirang-pirang mahram. Kal maharimi seperti pirang-pirang mahram. Mahram teh jalmi anu teu tiasa ditikah, bawa istri bawa pameget. Wal amati jeung amat. Wal ammati jeung ammat. Awewe beelian budak. Wal muzawwajati anu dikawinkeun. Al muzawwajati anu dikawinkeun. Nah, koma eta mah kalimat-kalimat nu nembe teh masih nyambung sareng nu kamari, moal kantos diterangkeun deui. Ayeuna teraskeun amman nadru anapun ari ningali awewe. Amman nadru anapun ari ningali awewe li ajlin nikahi karena arah-arah deket trek nikah. Amman nadru anapun ari ningali istri hiji awewe gitu li ajlin nikahi karena arah-arah deket trek nikah. Fayajuzu maka eta menang ningali. Fayajuzu maka eta menang ningali ilal wajhi kana beungeutna. Fayajuju maka eta menang ningali ilal wajhi kana beungeutna wal kaffaini jeung dua dampal leungeunna. Wal kaffaini jeung dua dampal leungeunna. Faqata wungkul minal hurrati ti awewe merdeka. Minal hurrati ti awewe merdeka. Wa ilama jeung kana perkara. Wa ilama jeung kana perkara. Ada anu ngalianan itu perkara. Ada anu ngalianan itu perkara. Baina surati di antara bujalna warukbati jeung tuurna. Minal ammati ti awewe amat. Minal ammati ti awewe beelian. Waya juju sareng menang atawa wenang naon an-nadru ningalina itu lalaki ilal ajnabiyati
ka awewe anu deungeun-deungeun ilal ajnabiyati ka awewe nu deungeun-deungeun fil wajhi dina beungeutna itu awewe fil wajhi dina beungeutna itu awewe faqoto ungkul lis syahadati karena rek nyaksian lis syahadati karena rek nyaksian wal muamalati jeung rek jual beli atawa muamalah berkehidupan sosial wa ilal amati jeung ningali awewe amat wa ilal amati jeung ningali awewe budak awewe lain budak leutik maksudna mah awewe beulian inda syiraiha nalika meulina itu amat jadi baheula mah jelema dibeuli fima dina perkara ada anu ngalianan itu perkara al aurata kana aurat min dohiril badani tina dohirna badan atau awak waya juju sareng menang naon anadru ningali na itu lalaki ilal ajnabiyati ka awewe anu sejen ka awewe nu deungeun-deungeun wa masuha jeung nyabakna itu ajnabiyeh awewe deungeun-deungeun lil mudawati karena ara-ara rek ngubaran lil mudawati karena rek ngubaran wa masuha jeung nyabakna itu lalaki ka itu ajnabiyah ka itu deungeun-deungeun teh meunang lil mudawati karena rek ngubaran fil mawadi'i dina pirang-pirang tempat meunang hari rek ngubaran mah dina pirang-pirang tempat allati anu yahtaju butuh itu si jalma allati anu yahtaju butuh itu si jalma nu rek ngubaran ilaiha kana eta tempat ilaiha kana almawadi kana tempat kana badan waidna badan walau farjan jeung sanajan nyabak kana memek walau farjan jeung sanajan nyabak kana parji bisarti huduri kalawan syarat hadirna kalawan syarat jadi menang ka istri ogenan eta lalaki anu rek ngubaran tapi eueuh syahwat da jabage hari tukang ngubaran mah eueuh syahwat lamun aya syahwat geus apes elmuna teh itu bisi jadi dukun lepus dukun palsu ulah ngan menang ieu nyabak kana naon bae ge sok sanajan kana parjina itu si awewe menang tapi rek ngubaran loba nu nyaritakeun kitu aya hiji istri anu tadina tos ngalahirkeun diangkat rahimna burial berbei getih tina memekna jadi eta teh dicabak ku tukang rancet teh teu naon tapi syaratna eta mah rek ngubaran ari lain kitu mah teu meunang haram awas yuk pan pikih ya kartos teh bisarti huduriman tah jaba aya syaratna meunang sote kalawan syaratna teh hadir jelema karena syaratna teh hadir jalmi aya saksi yamna'u anu nyegah itu si jalma eta anu jadi saksi teh nu hadir dirinya teh al khalwata kana nyepen jangan duaan ari khalwat teh
kadangkala dirancet da cenah meunang darek ngarancet teu maneh masuk teu puguh kudu aya saksi sok sanajan eta dukun atawa ahli pijet kitu kuat iman ari duaan maka pan katiluna aya naon setan iblis gitu. Oh kalau disaksian ku setan ya al khawata kana nyepen min mahromin tegasna tina mahramna. Oh min mahromin tegasna tina mahramna lamun hiji gadis keur dipijet kitu teu naon nyabak nen nyabak parji jeung sajabana ku eta tukang pijet syaratna kudu aya mamah kudu aya apa aya adi jadi saksi wanawihi jeung sabangsana nu kitu we lah wanawihi jeung bangsana mahram ya maksudna nama walina anu kira-kira teu sah dikawin haladir di dinya wa bisarti paqdi jinsin wa bisarti paqdi jinsin jeung kalawan syarat henteu aya jinis wa bisarti paqdi jinsin jeung kalawan syarat henteu aya jinis mualijin anu ngubaran kartilah mau diterangkeun da rusuh ya jam 8 mualijin anu ngubaran geus koma waya juju jeung meunang deui bae naon anadru ningali na lalaki ilaiha ka itu hiji awewe aedon nya kitu deui meunang elatna kumaha li ta'limil wajibi karena rek ngajar masalah ilmu nu wajib itu pakot wungkul naon ilmu nu wajib teh rek ngajar Quran rek ngajar ilmu tauhid gitu meunang ningali awewe pakot wungkul alaiha kana itu awewe alaiha kana eta anu dicaritakeun tadi kana masalah ningalina awewe kama seperti ngadawuh kama seperti perkara qala anu parantos ngadawuh atau ngucap saha asubkiyu imam subki cenah wa ghairuhu jeung lian imam subki itu meunang cenah gena pendapatna konsep imam subki lamun rek ngajarkeun ilmu wajib mah meunang ningali istri da kumaha deui wadalika jeung ari itu meunang ningali teh elatna kumaha cenah ari alesanana kumaha atuh wadalika jeung ari ieu maksud meunang ningali teh in eta inda pakdiman nalika henteu aya jalma inda fakdiman dina nalikan teu aya jalma yu'allimuha anu ngajar itu si jalma ha ka awewe minal maharimi ti pirang-pirang mahramna. Ari awewe jeung awewe kan mahram punya awewe kawin ka awewe contohna ieu teu aya ustazah atau ajengan istri bade ngawuruk tapi ieu bagian aya program pelajaran wayana apa meget kanyat gitu maksudna nama numawi di dia dipisah teu henteu di dieu mah nya kanggo kelas nu di masjid pada dan tiasa ningali kan tiasa ningali tapi nu sae mah memang kedah dipisah kartos teu kedah dipisah coba bisa jadi zina ari ku istri deui maka anyat ngajarangan lamun teu aya eta mahram bisa ku lalaki wanisai jeung awewe cenah wanisai jeung awewe kiasan bari dikiaskeun kiasan bari dikiaskeun jadi maksudna dicantelkeun permasalahan alal mudawati karena ngubaran jadi tadi ke geuning kanyat cenah kan seperti ngubaran oge ieu ge ngawuruk
sarua ari keur madarat makanya ku lalaki. Inda ta'assurit talimi, inda ta'assurit talimi dina nalika hesena anu ngajar, dina hesena ngajar itu, dina hesena pembelajaran ari talim teh. Min waroi hijaibin min waroi hijabin, min waroi hijabin ti tukangeun hahala. Lah hese ngajarkeun awewe bari patukang-tukang gitu. Eta kieu poin-poin. Walaya juju awas tah ieu mah beda. Walaya juju jeung henteu meunang. Walaya jujun jeung teu meunang ieu mah. Naon anadru ningali awewe ilaiha naon anadru ningali gitu. Walaya juju jeung teu meunang. Naon anadru ningali lalaki ilaiha ka hiji awewe li ajli ta'limil mandubi, li ajli ta'limil mandubi karena arah-arah arek ngajar pelajaran anu disunatkeun. Teu meunang cek ieu mah geuning cek dulu jen mah. Dan nu meunang sote bisa ningali awewe teh di mana-mana madarat, hese aya halang jeung deui teu aya mahram gitu. Meunang ningali lalaki ka awewe jeung deui ngajarkeunana ilmu-ilmu nu wajib. Nu disunatkeun malah ku awewe deui we atawa ku mahram ku ma atau ku apa ku lanceuk. Bihilafil amrodi, bihilafil amrodi, perbedaan ngajar budak awewe deket beger, perbedaan ngajar budak awewe pubertas. Ari sim kuring ngajar awewe anu geus nini-nini mah dan lain puber nini-nini mah kanyat lah. Kartos teu pubertas. Anu nyengsreng keur naon? Keur ngangkat beger. Beger siga kadomanya, puber lah bahasa ilmiahna kitu mah nya beger. Paya juju maka menang deui bae. Paya juju maka menang naon annadru ningalina hiji lalaki ilaiha ka eta amrod. Oh jadi aya perbedaan pendapat cenah. Aya justru anu teu meunang komo masalah ilmu anu sunat mah. Tapi di dia bihilafil amrodi. Ngajar budak awewe anu keur pubertas paya juju menang naon anadru ningalina ilai kaitu amrod kaitu awewe anu keur pubertas li ajlihi karena arah-arah ngajarkeun anu sunat, karena arah-arah ngajarkeun anu sunat. Cek perbedaan pendapat, cek saha anu saleresna ieu anu ngameunangkeun teh kada seperti atau kadanya kitu deui seperti kada sapertinya kitu deui fisarhin nihayati fisarhin nihayati sakumaha dina kitab syarah nihayah li Syaihil Misri karangan Syekh Muhammad Al-Misri, karangan Syekh Muhammad bangsa orang Mesir alal goyati nyarahan dina kitab goyah. Ari kitab goyah teh lanjutan tina kitab takrib alal goyati nyarahan kitab goyah. Cek saha lain karangan ilmiah kitab kuning nu kieu geuning eta aya dijelaskeun. Ulah sok suudon. Waktu mah cerdas pinter urang mah kekarage bisa maca geges untung.
diterangkan saur saha cenah ieu nu ngabedakeun perbedaan pendapat ieu saur Syekh naon Muhammad Al-Misri dina kitab Nihayah nyarahan kitab Goyah ari kitab Goyah teh eta bergandengan jeung kitab Taqrib li Abis Sujain tugoni li Abis Sujain karangan Abi Suja da Taqrib teh juga pami telepat mah sapertos tafsir Jalalain ku dua urang eta wallahu a'lamu wallahu ari Allah a'lamu eta a'lamu anu uninga itu Allah ulah kieu wallahu ari Allah eta a'lamu anu leuwih uninga bisi pajarkeun leuwih uninga teh memeh dieu teh aya anu ngabarengan ka Allah jadi langsung we kalimatna mubalaghah ulah ngangelang